hiji wali anu henteu masantren heula ngaji maksudna moal kajen kumaha ge jelema tadina sakola bae kuari deuk ibadah ka Gusti Allah henteu make perjalanan syariat teu ngaji teu masantren tek celi anjing bae nu ditek-tek moal bisa tetep kudu masantren heula masantren ge lain masantren modern salap masantren salap ge nu kiaina lain di Golkar pancada kiai kudu masantren we atuh padek ninggalkeun dunia makhluk nafsu jeung setan ente renung coba ente renungkeun sakedeung ketika jelema sakola masuk SD, SMP, SMA tujuanana dunia jauh ke Allah ente asup sakola sanawiyah aliyah di pondok pesantren modern keur carita makrifat ieu mah lain keur carita urusan perbandingan ilmiah urusan makrifat ieu mah ente sekolah di aliyah universitas tadi jero pondok pesantren modern datang ke kiamat mau jadi wali tanggung jawab mual bae sebab naon nu diarah dunia sedengkeun ilmu kewalian ninggalkeun dunia beusi kurang jelas ka guru sanawiyah ka guru aliyah beusi pajar ekstrim komo ka pendiri pondok pesantren dah cenah Ki Ucim mah teh mah ekstrim disoekeun sungut sia ku aing moal jasa komo teh mah SMA kuliah di Trisakti di UGM di IPB geus moal jadi wali jasa cak aing moal kumaha lamun hajunya bisa lain deui masalah pasti ngaji berarti kudu kembali ke salaf tetep baik didinya pusat ilmu kewalian wal bisa desa kal cenah aya nu tadina keluaran Al Azhar aja jadi wali berarti nyana maka ilmu salaf teu menuntut kemungkinan nu tadina kuliah ki mufasir ge tadina kuliah dihukum tapi kan jadi model guari urusan jadi wali jeung teu na tamah lain deui tapi nyana geus ninggalkeun urusan hukuman tuh kan